Dulur balik lagi channel Marga TV nya. Kayak nama ngobrol bebas nya dalam rangka ngobrol sahabat. Nah, di sini ada sahabat saya, ada Dede, ada Mang John. Beliau ini adalah orang-orang hebat yang ada di Bandung Barat. Tepuk tangan dulu. Nah, ini mah kalau mau ya, ngobrolnya santuy aja. Ya. Sambil ngerokok boleh? Boleh. Saya juga mau sambil merokok. Cengkeh. Aduh, cengkeh. Aduh. Kan ada sponsor itu. Mungkin saya akan langsung nanya wenya. Bebas sok ini ada ngobatnya, ngobrol sahabat. Ngobrol sahabat. Atau ngobas, ngobrol bebas. Mungkin harapannya ke depan nih buat Bang Dede, Mang John, naon sih harusnya yang naon gitu di dalam kehidupan, baik. Hayang naon? Hiji hayang kawin. Kawin mah. Kalau kawin, ayo Bang John jadi kawin. Oh aja, astagfirullah, kredit akan kurangnya. Kawin mah ya Mang. Untuk kawin maka aku mata jeung habis ya. Oh gitu, nah tuh hari kawin. Teuing ya. Tuh makanan, masalah nama calona aya teu. Mana? Tamatnya gaskeun gitu. Kawin calon geus aya. Aya. Ayo di Tapi can pami. dia geus aya. Oh jadi maksudnya si calon mah geus aya gitu. Tapi can pangi. Mungkin saja belum lahir. Nah, bisa jadi. Bisa saja di Arab atau di mana gitu. Oh gitu. Tapi setiap orang mempunyai jodohnya masing-masing kan? Iya. Soalnya Allah itu menciptakan dua pasang-pasang. Benar tuh? Berpasang-pasangan. Nah, Ada berpasang-pasangan. siang ada malam. Bumi langit, sawarga neraka, perang. Benar. Hujan. Sip. Halodo. Nah. Pemiji halodo kan. Ayah Jo. Orang peuting, lalaki awewe. Sip. Nah, hari mana? Bangsa urang. Urang teh aya pasanganana. Benar. Nanti apa? Teu meunang di dunia teh sugan di akhiratnya. Nah, anu ngeri mah di dunia teu meunang, di akhirat teu meunang, ngeri eta. Kaum mana eta? Golongan mana? Kaum anu teu soleh we, anu teu iman eta. Berarti Berarti Allah teh adil mun gitu mah. Adil, cek satu adil. Nah, pedah-pedah teh soleh, jual teu boga jodoh naon maksudna? Kan berpasang-pasangan tinuan. Aya bulan, aya matahari. Aya isuk, aya sore. Aya Jon aya saha eueuh sasa. Adil. Ayo teu jeung tadi. Mana tadi nanyakeun Allah adil. Keadilan Allah bakal karasan ke di poe akhir. Akhir pagawean urang. Bener tuh. Benar. Pertanyaan orang, hidup mah tong sombong. Nah, mata pula sombong. pertanyaan orang gitu ya. Jon teu boga jodoh. Bicara. Ayeuna teh kawin mah. Ya dek niat. Niat mah geus aya. Saya Ibaratkeun Jon teh teu mangih jodoh di dunia. Apakah Allah ngajamin Jon di akhirat bakal menang jodoh? insya Allah ngajamin. Ngajamin. Saya jamin. Tapi Jona soleh atau ente di dunia na ye? Nah, masalah soleh jeung beunanya. Eta mah kuring anu apa? Jeung Allah. Namun urang meureun hayang bagja meureun di akhirat kudu alus meureun hirupnya. Namun mung nya wayahna meureun kitu. Eta. Saha kasolehan eta teu bisa dipandang ku batur. Pertanyaan Abi, Mah, lamun ayana urang teu gaduh teu meunang jodoh di dunia, pan bakal di akhirat. Nu tadi teh balik deui lamun urang di selama di dunia teh soleh, apakah bakal anger urang bakal menang jodoh di akhirat atau memang untuk soleh man teu we gitu kan semuanya gitu. oh, jadi kieu eta mah jodohna seureun neraka paling. Yang si Ayu. Bener teh mah iki. Benar Ayu jodoh mah sih. Kumaha nya eta mah? Urang Jauh karena jodoh itu. teu aing lieu Eta kumaha eta mah kieu ganti-ganti tong bahasan jodoh sih. Oh, tong. Ini masalah hidup lah sih. Salah hirup. Tapi dah jodoh ge asup kana hirup. Bener. Tapi ulah waka eta eta mah. Lain minum bola. Oh, anu teu pani. Sponsor ku naon ieu? Tidak menang profit euy. Belum. Jangan disebut Jangan. Rahmanirrahim ngaloni kudu bismillah. Bener. Ayeuna da ngomong perkara jodoh mah angeus-angeus aya cekurang mah. Saya mah Inti nama hiji sebetulnya ketika orang memang geus aya niatan bener sok jangan sok we serius. usahakeun ya. Usaha. Jangan duit kalem awewe mah bisa di ulah pilih John.
hiji awewe ulah pilih tong karena emang kagelisana fisikna atau emang keturunanna ulah eta bahaya Pikeun heula kumaha sok make jeung ulah pilih kumaha ku pikeun heula boleh memilih boleh kan hidup kita itu memilih dan dipilih ya. bener ya. Tapi mun urang geus sabaraha kali cewek nu datang tapi terjadi atuh berarti urang teu angeus dong milihna masih kene terus pilihan mau angeus aya teh jatah kumaha kan jatahna di dunia diberi kesempatan di dunia kita aya awewe tah tinggal pilihan cek Allah teh Jon tinggal milih kan tapi cek Jon teh si maki mau angeus ya jangukeun ieu cek agama sok cek agama oge kudu milih lain cek Jon cek agama tingali turunanana ada teh milih meureun milih tingali agamana tingali geulisna kalakuanna jadi naon turunan misalnya teh turunan heuh pan tadi geus tingali turunanana sorbanina Rasul oge tapi hadis eta sebenarnya aya lamun hese mah cokot teh nu hiji agama awas ya kade ayeuna misalkeun urang spek dah penting yang penting akhlak geulis misalkeunnya geulis teu kapani ya jangan teu kapani turunanana kapani tapi agamana kapani tak eta alus tapi anggar hese urang ge urang ngarasa manusiawi lah urang ulah munafik gitu ulah tapi nempo anu bae nama saja mah nya pertamanya manusiawinya dan manusia itu nah itu kena jodoh deh kan weda eta ge pembahasan masa depan urang gitu supaya orang teu salah milih jodoh teh kan tapi cek abi tadi orang beberapa kali memilihnya jangan sampai tidak sampai memilih gitu tetap dina ayeuna 1000 wanita tapi kudu aya hiji nu dipilih ulah aya geus aya 1000 wanita nu geus datang tapi hiji nu dipilih sarua jeung mendolimi diri sendiri urang teh geus apal keteranganna bahwa kriteria orang memilih jodoh itu seperti ini tapi orang memilih salah satunya percuma oke orang ngebahas eta gitu semuanya akhirnya ini kamu bukan duit coba sebenarnya orang ingat ya Jon ya orang hadis itu wilayah mana kodenya cuma ditunjukkan ke orang tuanya pokoknya nama nu istilah teh kieu orang kode Arabna ya apabila datang kepadamu wahai orang tua lelaki mau meminang yang baik agama dan akhlaknya maka engkau jangan tolak aspek nangan ayat 2 agama jeung akhlak namun ditolak nah di situ teh ya fitnah maka terjadi fitnah benar cuman anggar awewena oge da sok ulah pilih zaman eta nu makan lilakeun jodoh teh loba pilih-pilih tapi walaupun dina hadis eta itunya tapi sebenarnya awege berhak milih misalkan agamana baik tapi manehna sok naok sok pukul tah eta diomean eta mah maksudnya nyaga bisa diomean awege boga hak nolak benar sebenarnya mah ini karena hidup itu pilihan Jon kubingkeun lalaki dimenangkeun teh opat ciki lalaki ulah leuwih nah opatnya ideikeun teu dengekeun da ieu mah sok we bebas misalkan urang mau memajikan opat teu kaparaban anu hiji pasea silih telu wah silih gorengkeun tinggalkeun hiji jadi 3 tah nu 3 anger keneh kunyit saling gorengkeun pasea tinggalkeun hiji jadi 2 bener tuh lu 2 gitu kene kayak ngomong goreng hati kene saling teluh wah pasti itu ini tinggalkan hiji nah nu hiji masih kene kunyin anggar goreng hati kopet kalakuan tinggalkan we geus ngurus domba sarua ibadah kene daripada aya ngurus anak batur bari jeung bisa bener tuh kesimpulanna naon kesimpulanna mah jodoh mun urang mencari kuat buat dina jadi geus kajen kena jomblo geus kajen kena jomblo cep Rasul oge geus puasa heula tapi kehelanya aya hadis Rasul mengatakan
pemuda pang miskinan yaitu pemuda nu can nikah. Nah, eta emang Can bisa disebut beunghar, orang dek beunghar amal, dek beunghar naon wae oge urang can nikah. Eta artinya bahwa pemuda teh sok atuh urang teh kudu ngabangun rumah tangga oge karena untuk keturunan urang. Tapi nya balik deui. Saya ngabas jodoh Kala atuh oke sip eta. namanya, Sakitu alanya pembahasan jodoh nanti dilanjut tapi pilih aya pendapat atau komentar dari sahabat-sahabat di bawah. komentar di bawahnya. Emang guys, saya mau orang ngebahas Indonesia, so berat oh Indonesia cing manggon Indonesia bisa maju kan rakyatnya masih itu naon anu kudu dibenarkan Baleunghar baru sebenarnya marah maju kalau beungharna di negara urang benghar maksud teh lain benghar sumber daya alamna tapi geus marakmur can masyarakatna orang bisa ngelakukan naon ke perubahan tah. sebetulnya eta PR-nya bagi orang ketika melihat negara orang Geus apakah urang orang bahas politik we pada Indonesia teh negara maju atau negara berkembang. Untuk saat ini Indonesia masih negara berkembang karena emang dengan banyaknya sumber daya alam dan belum terkelola secara maksimal. Begitupun kan di Indonesia terkenal dengan kaya akan suku budaya bahasa. iya di Indonesia mah melak itu sirungan kan aya lagu nah ai di luar mah melak tunggul kalau jadi itek kan kan banget aya laguna tongkat kayu dan batu jadi tanaman sok lagu jadi heula tales jadi sampe ku saking subur-subur tanah urang ieu aya laguna diceritakeun ku orang batur lautan nu di urang ieu dengek lautan anu di urang dianggapnya naon bukan lautan hanya tapi kolam kolam susu susu lumputan Allah dinya ulah lain gawe negatif dah ya mah forum obat ngobrol sahabat obat jadi bakal jadi obat ya. kan urang ieu kita sekenemu bro teh Kan bae lah ada hidup mati ge kuring teh pernah ngadenge ceritaan di kolotnya cenah lamun ieu negeri geus dipimpin ku budak angon 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 budak angon ku budak angon budak angon kan uring teh dikiekeun ieu cing teh aki tonggor ku budak angon kudu palalintar ge geus teu bener ku budak angon tah naon cing eta heh kuncina lain pintar berarti angon berarti jujur eta saya teh cek aki uing kieu heula dengekeun aki can parat ngomong kumaha ki cek ujang tadi kudu palinter geus teu bener komo ku budak angon tah maksud budak angon cenah ieu cenah cek kolot ieu negara bakal subur makmur aman sentosa gemah pahro cendawi kertala harja lamun geus dipimpin ku budak angon tah kuring penasaran bingung naon budak angon teh urang itu apal nah nanyakeun ki naon cing bejaan budak angon teh naon di dinya budak angon teh ari budak angon teh budak teh kan abid anu selalu ngabdi ka tuana tah jelema anu selalu ngabdi ka pangerana jelema anu selalu ngabdi ka negara jeung ka bangsa nya kana agama nu ngabdi ka ibu ramana angon anu geus bisa ngangon hawa nafsuna tah eta maksudna mah bro bener urang itu iya ilmu cenah setuju cicingna dibibirit leuwih kumaha orang kampung bau lisung imahna satantung imahna teh batu satantung eta cepun aki bener naon penjelasanana naon artina orang kampung bau lisung jadi teu bauan teu bensian bener teu ya tapi masalahnya nah imahna batu satantung nah iya jadi urang imahna nanya teh dengekeun heula jadi imahna teh kana istiqomah kuat oh diwirit leuwih cicingna teh naon mayana selalu mikir inget ka Gusti tah eta kitu nu urang geus dibimbing kudu kitu insyaallah tah ayeuna geus dipimpin kudu kitu can udah teuing mau alam Tomboro urang mah nah makanya loba korupsi keneh di Indonesia ai soal masalah korupsi mah sancan tutup dunia nepi ka poe kiamat mah tetep bakal aya korupsi sancan dunia karena budayanya sama budaya nu ditinggalkan orang-orang penjajah
walaupun budaya oge nya berarti bukan tidak mungkin untuk dihilangkan. Aduh, Justru sulit sih sebetulnya. Justru karena ada pemikiran budaya-budaya gitu jadi seakan biar. Jadi geus budaya di maksudnya ya orang hese lah ketika aya jadi suatu adat, ketika orang hayang ngomongin adat teu mudah. Nah, oke ya sahabat-sahabat, mungkin dicukupkan sekian ya. Tadi sampai mana pembahasannya? Tadi itu sampai tentang Korupsinya. korupsi ya. Berarti eta di jeda heula. Ayeuna Jadi karena ngobrol mah anggeus lah, tutup heula we lah nya. tapi engke orang ngobrol deui nya. Orang ngobrol Di deui. mana? Di mana-mana saja, yang penting hati kita Senang. Dalam pembahasan. ngobrol sahabat. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Dadah. Dadah.